kaula keur ngamankeun nagara keur patroli kawarga masyarakat sadaya masing caringcing peugeuh kancing caringcet peugeuh bisyaya siku suluk-luk lega kencana mau ngamuk gajah betul kaula anu bakalan barang Gatot Kaca nuju aya dina satengah hing lamun ngadak-ngadak aya soratan ketinggalan nyeta strajingga lan daula anu dipun balang ku para denawa tulung wen udah tolong tolong sinatu tolong siga si cepot jeung si dawala tolong ya tolong barane tolong edan beri tulungan ieu tolong alah alhamdulillah selamat euy aduh yang sang di tak rambutan euy uluh aya Bang Bara deuleu edan sia geus ditulungan keur nyebut Bang Bara kali aya kejadian naon di si tolong Gus beak cur aya kejadian naon dia hei udah mereka Allah ya Allah cicing itu hareudang hareudang balik dia ai aka hero naon aka hero hirup we dicogok bieu hirup we ai sileng hirup naon sileng hirup lah nyata kuring mapae mainnya nu pasieun ngakatanginang udah alah agan nuhun pisan kulan aya kejadian naon ieu kela ieu tah pun raka nu terangan pisan mah udang udah setengah 12 ya udah sih teh bima aing yang sang kita kerambutan lho ampir-ampiran disirit Bang Bara aing tak kerambutan eta naon eta di tukang lelet atau masakna atau katingan tukang udah naon leret ka tukang nyau atuh wuih saha coba eta mana wih teh Bang Bang Holil nuhun Bang Holil saha Bang Holil nya Bang Holil aya kejadian naon nepikeun ka maneh ngapung dewa ngawa abi belajar terbang bulan hoyong janten TNI au gelap hoyong janten siga tebak kenang situ TNI AL doakeun atuh tukangnya nya urang doakeun situnya mudah-mudahan bisa laksana abi teh balangkeun bulan usaha nyata para denawa pasukan tempat Cipurawa eta teh komplotana kan komplotan ti Astina nang nyanak Aswatama ti Astina sumuhun nyata abdi oge reuas pisan anu ngobrol sampun Bapak
nyumunkeun endong bapa ai dipasikeun ai rek dicanak hiber eta si endong teh sumohon kitu pisan lan di mana ieu mah kumpul aya di paling ditu ulah dicicingkeun atuh sia pan dibalakeun abdi ka dieu ayo wasmar di mana tah bapa abdi oge nyumput jiga nama kana angkot kacana kacileunya jiga nama kana angkot da sieun pisan ulah da cenah salah nanaon ulah diantep gitu patut-patut ayo sewak ayo bro siapa tangan mah si Semar ngirim ke langit bawa yang sang subang guys sugan telit wah gatot kaca yuk kaulah aya maksud naon sampean mereka ois hehehe be alah itu ayah pisan aswata mah wah mun bejaan lomang gitu aing nepi ka 3 bros ya teu ngabejaan aya gawir nyeri pisan ada kanu gawir ngadurudut karasana aduh sia geuleuh goblok ngomong gitu-gitu hateuing kieu geuleuh kadengina si teh eta geuning sarua kaboa kitu sia ieu salengena dehemkeun mah sia kitu keur patut sia dituluykeun geuleuh kadengina orang dia mangorong nanti kerar itu Ya, kacana. nya kabeh we sia kabawakeun gara-gara siam nyong Jadi kacana. atuh ini hese pisan kieu tuluy Ada kopi di panggung ya. jagong mah deh aya maksud naon ka dieu wa aswatana lain urusan maneh ieu beungeut kaca ieu mah urusan aing tuh jeung si jalma sangsara itu naon sia jalma sangsara cing abi deungeun asup jalma sangsara bulan cicing ditahan-tahan mun ditahan bae geus cing atuh oh rek naon si jalma sangsara tung dihalangan bae kita kamu ambil harpun si eta sok rek naon jadi amuk beak aing da jalma sangsara mah kitu tah naon-naon teh maju ka hareup pasieun mah sugan rek ditahan deui karena saya ingin ieu masuk komunitas masuk abus ormas pipiluhun sangat kaca buku we da ieu teh warga kaula wajib buku nampikeun ka kaca aman gencal nu model mah
Jadi rek ikut campur. So. Kasih kat kaca. Apa kon wani marangak? Orang wani dening apa gelandang gelandang aci mulan di Tegal kerja. Surah berata aja berata. Ada sabuk gelang satu ampar tiga. Maju binatan.
sih. Udah. Benang sih. Si goblok benang. Aku kuat jadi. Iya. Sugante. Punten. Ampun. Sudah naik. Menjanji Belanda polisi. Eta tah musuh dalam selimut. Sia kurang ajar pisan sia. Oplok salah. Kenging kadeke. Kadi gara monyong. Ali mah cakap di dia. Kadi ya bisa gedeng. Cakap. Aya proyek. Bohong. Nambah ninjang jiwung. Aing cenah. Idul beledag we kana sirah aing. Aing karma nyata teh. Penting kamalas we aing. Udah. Ampun Gatot Kaca. Dadaunan. Ampun aku lawan dititah ku Kanjeng Rama. Ai dititah tong daek atuh ai kana kagorengan mah. Oh sesat. Adon main fisik teu meunang teh. Bener pisan. Tak kitu nu jahat mah karari itu rata-rata nu jahat mah rata-rata nu jahat mah beungeut beureum nu jahat bener euy kunto ngan hiji-hijina iket eta keneh di baheula ge bener bedog mintul bari bedog cocokan eta ge masih arif bener ulah hutang we loba kali itu kadieu nganjukan wae asa ka aing itu mah ka aing teh ini makan banget beureum pan aing ge beungeut beureum dong sama banget beureumna bau keleng aing mah bau tarasi. Ampun Gatot Kaca sok sih katukan kana diraket ampun Pon, berat dengan bapak mana? Sumuhun bulan sumuhun. Kau lagi dengan teh musuh-musuh lain pun. Anak aing si Aswatama, si Power Ranger, si Ultraman, kayak aku si Gatot Kaca, aduh, jual gempur weh, dagu-dagu pilih si Cepot, si Jalma Sasaklan. Ada goblok. Sia goblok mah. Kolot aing teh. Kolot keneh aing. Aing mah di zaman Ramayana geus aya sia mah eueuh. Heula keneh aing. Kolot keneh tai aing jeung sia ge. Moh loba aing sareng jeung waduk. Nanaonan sia teh? Sia nanaonan mah. Lauk buruk milu mijah sia. Ade kene lauk buruk milu mijah bakal hirup daripada lauk paeh milu dibakar sia nyamuk goblok. Baik begitu. Aing mah mung sarua batur. Najan mah geus lah batur ge. Eta bapak sia enong dikamanakeun?
ke enong dijual kabur mah teh apa tuh itu eta teh keur ubar negara salah ya teh da sieu mah budakna syariat wae atuh hakikat budak mah mata ngaji teh tong syariatna wungkul jeung hakikatna eta enong semarnya lambangna simbolna naon simbolna enong semar teh ai enong semar teh kosong naon-naon tah di dinya teh sarua kudu jiga kitu kabeh di nagara asdina teh kudu kosongkeun dirina tong diaku naon-naon sia teh sagala diaku imam mobil nu aing sawah nu aing Persib nu aing ari aing segelo abong menang Persib sia mah Persib daripada elehan wae tuh menang 2 hiji itu aing nerekel ke stadion kajian naik menerekel 70.000 daripada mayat 70.000 tiket eta sia teh ku aing enong teh padat dipake ke luar negara heueuh eta cik aing kosongkeun we diri maneh diri pamimpin maneh ulah aya nu sagala diaku da ieu pamimpin dinya mah diaku atuh rek di negara teh paciweuh kumaha ekonomi ayeuna beuki dieu beuki hese BBM ditaikeun sagala rupa naraek ayeuna mah paneta teh demi negara lain demi negara demi sia eta hantem we hayo sia ditaek-taekeun aing maneh nu beunghar mah meunah pan aya tunjangan ieu aya tunjangan itu aya aing jalma samsara rek kumaha tah pake ieu pake otak make iket nyotak sia teh kumawani sia teh nyawani atuh sok sia kado nyampeurkeun tek nyium sia teh ngaji sia nyium kanu jeblek hayang dipekmen sia teh hanya si tadi yang nyaho hanya tukang kipor yang nyaho pekmen jadi siapa gitu asa pekmen wae da dia ngalawan sia teh sieun aing teh mena nah hukum terek diukur ku tumtum sabatu ajeun hak asasi kuring teh salaku jelema rek diukur ku tumtum sabatu ajeun dumeh maneh boga pangkat ingat pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongka kapakatan dipogah moal helas kabeh moal aya paedahna lamun hirup teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan berboga sagala diaku kabeh diaku tah ingat atuh kadinya pan Pancasila panca teh 5 sila teh ani goblok tara nyambung sama cek aing oge aya kenang panca pencak aya batu oge geus mah tiis dipake sia jeblek gaya kengkong sia teh aya naon sia sok pokokna mah sia grainit kitu balik ka negara lamun henteu maneh bakal jiga anak maneh asuatan mah alah pula ampun goblok pinjam mail biar aing nyebut di kotak nah sia tingalikeun sia awas sok tingalikeun